Calager lemur barudak. Alhamdulillah lahnya konten telah naik terus pokoknya mah tong po di subscribe, di like, di komennya channel Ngacapruk by Ipin. Anjir sadis. I know direct reaction teuing urang play back video mimitina just. Nah, teh irung teh nah liangna tilu Ya kabayang tuh kumaha mun nying sirigna kumaha nya. Boros ieu mah. Urang lamun anu curugna leuwih nya jarit mun sering ningali lah sabaraha kali ningalinya tapi nu irungna liangna tilu urang karek nempo ye euy. Kala ieu kumaha bisa kieu tapi eta nu hiji variasi teh lain nya. Tinggal tilu euy. Bisi kutil gitu eta nu di sisi mah nya. Tapi liangan aing sok aneh-aneh wae jelema ieu mah. Ieu naon ieu? Oh ieu mah nu tilang ieu mah. Ieu mah tilang Beda kumaha mah nu nempona nu panon anu kiri nya. Panon nu kiri nu nempona ieu mah Sok aneh-aneh wae. Hampura ieu mah lain nyingserikeun kekurangan nya ieu mah. Dembongana video hijau muncul di urang Perkeun lah. Inon ieu poli cenah ieu. Tingali ayeuna mah tuh. Ciga nu betul. Tapi geus bener sih kuda-kuda mah nya. Ngan bola we nu teu pas kitu turunna. Kanu beungeut anjing karunya si bapak ieu Hareup teuing geus bener teh tukang. Anjing karunya Ieu naon ieu? Singkat padat ngakal. Saya nikahkan kamu dengan anak saya Marniati binti Masnun serta mas kawin seperangkat alat sholat dan uang tunai 1 juta rupiah dibayar tunai. Oke. Ya kebayang si tegang tapi da emang makanya nu pernah ngalaman ijab kabulnya tegang untung urang mah eta sakali jadi sakali jadi urang keur kawin baheula. Udah kumaha tegang teh geus teu meyakinkan ti awal ge teu beungeutna pas disut. Oke, itu karunya pamajikanna teu seuri teu naon sarua mah tegang teu ngeuh di cigana pamajikanna ge tuh calon pamajikanna tuh. Aing ngejawab oke we. Tinggal ada culang cileung tuluy teu fokusnya. Ieu teh momen sakral kudu fokus tong ka distract ku babaturan nu ngaganggu Oke. Adan oke anjing kacau anjing. Adan oke. Ya Shaolin ye. Tingali Shaolin mah olahragana ge. Karunya anjing eta nirup eta karunya eta beheungna Aduh aing Ieu mah Shaolin lokalnya ieu mah Shaolin lokal ieu mah Indonesia ieu mah beda tina tatangkalanna anjing eta jeung karunya anjing. Ieu mah geus moal bisa ngalieup we si ieu mah cingana dengdek sabelah teh ieu. Ieu chatnya baca ku aing panjang eta. Anjing ieu mah anu ieu anu naon teh nu rek putus anjing sia goblok aing bapak nyieun teu ngarti aing ieu teh urang hampura hoream maca anjing perkeun anjing nu jelas mah ieu mah bapak anjing ieu teh jeung budak anjing cingana mah keur ieu keur ngobrol kan teu ngarti urang anjing hoream maca kemaraneh baca sorangan lah anjing soalna nu panon anjing sarada teh ieu teu awas anjing kun make kaca soca. Kalau bodak anjing naon ieu teh teu hirup Tah. Ieu di mana ye? Ieu keur parkir. Alah budak eta Mundur. Innalillahi. Nya lapur we mobil ka jurang tuh. Untungnya salamet keneh tah orang Sunda teh aya untung keneh padahal lain di urang ieu mah. Budak kita keur ulinan tuh. Tah respect urang bapana teu nyalahkeunnya nu penting mah budak we salametkeun mobil mah cenah bisa diangkut ku Pandawara teu kata dalin runtan mobil eta. Ya naon ieu? Jadi orang jangan sombong, keranda lu enggak bisa jalan sendiri. Bener anjing tah matak mun maraneh mun geus dibere kajayaan tau naon lah entong sombong
Da tadi cek si Mang ieu ge keranda mah tidak bisa di jalan sendirinya. Jadi pasti maneh butuh batur euy. Tong balaga lah nya. Ini kamari orang karek panggih jeung batur nu balaga euy. Kitu keneh we nya peta anger euy. Siga teh panggih teh. Oh, anjing eta kelahiranna sajeng urang 84. Tapi mah sukunya euy metal anjing urang kakarek euy nempo suku metal euy. Ditato gambar jarina anu kublit. Jadi cenah teh 84 mana lahir lengkap anjingnya. 2004 tilu beak anjing. Bener. Halus ya euy. Halus ya kreatif anjing tukang tato euy. Kurang di gen 3D-nya euy. Kurang 3D ya euy. Tapi dah ketang nyesuaikeun ya pasti curug jeung ieu ge butut jadi nya gambarna kieu di 3D-keun nya butut cenah anjing. Ade anjing metal euy. Kala bodak akhirnya apa? Kala anjing nah di dinya eta mah ieu mobil naon ieu euy? Ieu mah lain mobil ieu mah nya. Cik aing teu ngarti. Ini AC eta naon? Oh ieu mah anjing beko anjing. Aing ngomong ke naon itu anjing? Cara make ieu teh kumaha cenah ngajalankeunna. Oh, kala aing teu ngarti. Oh, tutorial ngawurungkeun beko nya. Bising bingung. Bisin bingung. Aya loba di Tegal ge nyoba bekoan we anjing nya. Nu leutik we heula diajar mah aing tong kanu langsung berat euy. Tuh, tingali anjing. Anjing teu ngarti tutorial teh soraan mamangna mah euy. Tah ieu geng motor ieu meresahkan di Bandung loba pisan. Tah alus pegatak ieu aing resep ieu warga-warga nu kieu ieu. Citak we bener euy, poana nu ngaresahkeun dina musingkeun. Citak we anjing. Kuman tingali tuh. Tapi tong nepi ka ieu nya. Tong nepi ka maot euy karunya euy. Geus sawajarna mane mun dek nyitak sawajarna we. Duh ieu kekerasan sih operkeun bubur we. Ieu naon ieu euy? Wah, trik ieu euy bener euy. Ieu strategi ieu. Ieu strategi main sistem ieu. Tapi jadi nanti ciga tari tadi kan. Kakeco eta euy nu nomor 8 nu bodas karunya nya. Hade ieu trik ieu euy. Urang can pernah nempo eta di NBA mah tah. Anjing tah kieu. Tidak selamanya niat baik itu berujung baik juga nya. Sia niatna mah alus rek ngahudangkeun eta chamber air naon teh ngaran teh lah. Nyawa eta teh dikitukeun teh karena nutupan liang. Tah kieu euy anjing karunya euy nya eta dilah cek urang ge tidak semua niat baik itu berujungna baik oge nya. Tong so tahu we dina mah anjing. Naon ieu? Jo nyalakeun di tukang sangana diledot anjing. Aduh, sendalan jebaning pegat euy. Tuh, di sangana diledot, ieu salah paham ya. Untung teh aya parnya anjing cek par we anu video ye. Aya bisa cek par ieu nya anu video. Aduh karunya anjing teh pamangna mah swalauna teh pegat euy. Itu nu boga motorna ngadon seuri nu make helm tinggal jeung seurikeun anjing. Lah emang si eta nu labuhan boga motor ulat. Untung ieu bisa cek par anjing mang. Tah anjing cek par lah bisa piributkeun anjing eta salah paham eta. Oh ieu keur viral saya euy ASN cenah mah ieu. Bung ieu anjing bung naon ngaran teh? Bung antri. Mun urang petugas SPBU-na tuman lawan we anjing urang dicitak di ulah mah. Bung antri ieu teh saruan paling meulingan 100.000-eun atuh. Motor mah moal nepikeun ka 100.000-eun meuli motor mah moal lila. Tah cek urang mah saya blok ku bensin si bapana. Dibanding ngajengut tungku mah citak cek urang mah asina euy. Oper kenah anjing. Sok emosi aing nempona euy. Eta tah ieu disemek ieu euy. Di chop slam euy. Tuh set bak karunya dibanding duanana lalintuhnya. Lamun diajar sepatu roda tong di numudun can bisa mah euy. Soalnya kan aya ngerem anjing bisaeun sia teh mah euy. Di saparua anjing nek diajar sepatu roda mah.
Ieu euy. Oh guru awewe sarare tinggal. Alah eta euy kagok euy. Nya budak ayeuna mah euy. Adabna euy rada karurang nya. Bae lah anjing urang ngomongkeun kieu ge bisi araya di dieu serbu we anjing kolom komen nu urang lah anjing bodak. Heuh kitu nya teh karasa jujuk beak we video teh. Poe ieu mah lumayan nya. Lumayan tuh anjing kudu mun teu lumayan mah piraku we anjing. Piraku we pokona mah ketik komen lah anjing yang like subscribe we. Urang neangan views nya kabeh atuh nu kurang di teangan mah lain orang Sunda hungkul orang Indonesia pokona mah nya. Kemarin nu teu ngarti heueuh artikeun we sorangan nya. Cing aya usahana teu daya ieu aya mah translate nya aya translate anu ngritik geus hatur nuhun lah nya kurang tarima kritik saran maraneh terima tapi kurang mau dilaksanakeun anjing. Oke barang pangiding Ipin ngacapluk next episode. Cus ah.